i'rab nasab aya sabaraha? Aya 4. Aya 5. Aya 5. Hiji Patah. patah, 2 Alif. alif, 3 Kasroh. kasroh, 4 Iya. ya, 5 Cenun. nah ayeuna ciri i'rab nasab nomor kalima teh nya eta naon cenah? Miceun nun. Jadi ku dipikeun nun teh tanda bahwa eta kalimat teh tingkah nasab. Dina naon? Miceun nun jadi ciri pikeun i'rab nasab nyaeta dina satempat. Dina naon nu satempat teh? Nyaeta dina fiil 5. Naon ari fiil 5 teh? Fiil sadayana aya 5 rupa. Nu kahiji yaf'alani asalna mah aya nunan. Ieu teh. Nu kadua taf'alani. Nu katilu yaf'aluna. Nu kaopat taf'aluna. Nu kalima taf'alina. Sadayana teh ieu teh nu fiil 5 ieu teh fiil mudhari. Lamun yaf'alani fiil mudhari kaasupan domir tasniyah ku alif. Ciri tasniyah teh sok kunaon? Ku alif dina fiil nya. Alif jeung nun mun ropa. Taf'alani sami domir tasniyah. Tah ieu tingali yaf'alani taf'alani ku alif hungkul. Padah ieu mah iya, ieu mah ta. Ieu teh tasniyah. Tuluy yaf'aluna aya nunan heula caritana nya. Ieu mah domir jama. Lamun wau dina fiil mah sok kunaon? Ku jama. Ieu taf'aluna aya wawuan sami jama. Jadi ieu tasniyah alif, ieu wau jama loba. Tanu kalima tak hungkul. Nu kalima mah taf'alina. Ieu mah ya mufradah muannasah muhatabah. Ieu mah mufradah muannasah muhatabah. Sok tak ieukeun. Domir tasniyah. Kewe tulisna nya geus beres nerangkeun. Salah euy. Tah ieu domir tasniyah. Domir tasniyah. Ieu domir jama. Ieu mufradah domir mufradah muannasah muhatabah. Mufradah muannasah mukhatabah. Tuduh ka awewe ieu mah. Awewe na mufradah teh hiji, muannasah teh awewe, mukhatabah teh aya di hareupeun. Tah, fiil 5 nu ieu adalah fiil mudhari anu katerapan ku domir tasniyah aya sabaraha? Aya 2 yaf'alani jeung taf'alani. Tuluy fiil mudhari anu katerapan ku domir jama sabaraha? Aya 2 yaf'aluna jeung taf'aluna. Tuluy fiil mudhari anu katerapan ku ya mufradah muannasah muhatabah aya hiji nyaeta taf'alina. Jadi we 5 yaf'alani sok yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alina fiil 5. Tah kabeh aya nunan nu bieu mah teh aya. Tah lamun keur tingkah nasab mah nunna teh jadi dipikeun. Nunna teh jadi lamun naon? Lamun tingkah nasab. Kumaha hayang jadi tingkah nasab? Asupan amil nawasib. Contoh amil nawasib teh lan. Yaf'alani
Yaf'alani tingkah naon? Tingkah ropa da aya nun kene. Torojol welan amil nawasib nu nganasobkeun jadi kumaha? Layap ala dipikeun nuna. Lan tap ala yap aluna jadi lan tap alu yap aluna jadi lay yap alu tap alina jadi lan tap ali. Jadi lamun tingkah nasob tapi ilima pikeun naonana nuna. Lamun aya kene nun berarti tingkah naon? Tingkah ropa. Ngerti? Nah gitu. Sok tulisnya nata.